pokoknya mah kurang mandi kudu nanti disebut nanti kagunturan madu aja karang-karangan cacak dia lagi saya Rexona saya lupin angin gusti nu kawasa gaman gaman jenai dayagana mut gawi Manosa Manosa no kumasa Imotka Vivitanana waspada kana dirina moa cilaka hirupna salamat salawasna dunungan salamat salawasna aturan wah sarana geuri laing sujang gek sadulito me Pakpong pibaru doyong tinugari lowong kali cuti sapa sing gawe ceket rekuk geruko Apa artine? eta teh sageus dawuh jeung kitu we Kang Haryo nya lain saya berbes Jauh-jauh. amuing ujang hatur nuhun ieu urang parantos gemrang gemrung di ieu tempatnya ujang di mana teh ieu teh Di Cianur. nah saya make dikasih bus teh nyaeta di Lemur Cimasuk hiji Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang nya ujang luar biasa pokana itu Bapak RW diauban ku Bapak Kubu sadayana Bapak RW sareng Bapak RT Bapak BPD Bapak Kadus oge para inohong di Cimasuk 1 ngawujudkeun tekad hajat di RW dugi ka meriah kieu ujang Tilupet panglayungan tilu dinten tilu wengi ti wengi minggu ngayakeun istighosah nah cenah wa eueuh keur ieu latihan cu aduh dasar wae ngadoa mah sami kumaha sami wae nya pokona ceuk aya teh cenah ulakeun sanajan personil tong diganggu cenah kitu atunya kitu dadahut heula ayeuna tiasa ring silaksana bingahnya ieu teh dina raraga nieling hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-78 urang ayeuna tiasa ngariungkeun urusan waktu mah nu penting urang ngajalankeun sakumaha mistina sami bae ujang teu mengenal waktos tomper itu ieu da pongpana mah teu dapongan unga RT geus ngayakeun masing-masing hajat sarua 22 penting RT teh level RT ai paerek kumaha ai dewe geus kapiheulaan dari dia nya. Tapi akhirnya mah ngambil keputusan dari urang ngayakeun nya ayeuna ngawujud kieu nya rawe-rawean tas masyarakat RW 07 Desa Pamulihan tangtos itu dedelan di mana-mana desa ngawujud saros kieu nya bingah pisan dirgahayu ujang ulah beunang dijajah deui kemerdekaan Republik Indonesia.
17 teh hari karamat ujang hari karamat teh geus dikaramatkeun ditangtukeun poe eta lahirna NKRI. NKRI harga mati. Tak urang kudu dihargaan saya deui. Nah di kadinya tak eta yakin orang teh kudu ngalaksanakeun sinergi dina ngatur ngeheuyeuk dayeuh ngolahan nagara nu jadi masyarakat, pedagang, petani, pengrajin, sadayana para guru nu kumpit di rangkaian masyarakat sanagara ieu berjibaku mempertahankeun. Kulala orang ayeuna syukur ku ayana nagara aman, relatif amannya cuk. Aman coba lamun ayeuna derde genting ti luhur teh menyatakan perang, rek naon urang. Sok ujang-ujang kabisa usaha itu ieu. Barang dahar oge ese ngarenghap ge sieun. Tah mikir teh kadinya sing atuh aing ngamumule teh mangamriahkeun ulah sok cula. Nya kajongjonan da geus ku batur cenah. Keune urang mah hoream. Ulah hoream. Komo sararea kompak mah bakal leuwih alus. Eta teh wujudna tina hubul watun mina iman. Boga iman kunya kana tanah air teh. Sabagean tina iman. Lamun urang fardu kifayah wae, beuna kira atuh rek usaha. Da fardu kifayah cenah geus ku batur urang cupar. Gimana ngarasanan mayit? Padu kipayah. Tah ieu mah kudu sarea. Heukeun ayeuna geus sebagian gede anu acan sadar meureun ke kaharep leuwih kumaha supaya katingali. Eta teh secara seremonial tuluy sapopoena mah ruang lingkup urang sing nganggo program hakikatna nu kagungan pamarentah. Syariatna dugi ka Bapak RT teh wujud pamarentah. Sami nawa atona urang ngadenge jeung taat ka parentah da parentah ge teu sagawayah lain atas nama pribadi. Boh di jalan beberes itu ieu bebersih kagiatan pos kamling nya sistem keamanan lingkungan jeung sajabana eta kewajiban urang selaku warga anu hade keur nagara jeung bangsa. Begitu we wilujengnya kasadayana ieu mugi salamet sadayana ieu. Salamet anu ngahibur, salamet nu dihibur. Rupina ujang encan nya. Ujar rupina wae teh. Kasih Kang Epot kadieu gede. Tah, Kang. Lu nyamat cenah si urep. Keuna aya masalah. Nepangana mah eta tadi geus ngantri nya. Kan perlu ge disebutkeun meureun hune jeung ku asa jingga. Kitu. Bapak nih jauh ngedik ke mana euy? Hebatnya tuh yang ngedulang, korong emang. Coba teu manggung teh menipu kakehe. Jadi ampun, tong disuwikeun teu cara manggung sih teh. TikTok. Apaan ayeuna? Urang teh ayeuna. TikTok. Ti ayeuna karep. Jak insaf mah. Aduh wilujeng kasadayana adi oge sami tinggal wilujengkeun juga pun bapak we nu kieu pidato nu ieu tah. Dina wilujengkeun kasadayana wargi-wargi masyarakat nu aya di dieu. Jangan tawisna ku simkuring di bareng heula nya euy. Jangan heula teh. Simkuring teh nepangan ieu kasadayana. Cing atuh dalang pake kacamatana. Amin kadulu ieu menepangan nya wargi masyarakat ieu teh urang teh kikieuan teh atas persetujuan oge kahoyongna Bapak RW lain pribadi Pak RW teh kade lain pabudi hukul Pak RW teh tapi kahoyong masyarakat gitu teu cenah kuring mah udah gitu dasar we eta oge bener teu ya kitu da Bapak RW 07 Bapak Budi Darsana nu diahugan ku bawahanna Bapak RT Bapak Asep Sunandar RT 1 RT 2 Bapak Dede Purnama RT 3 Bapak Jajah RT 4 Bapak Dedi atuh RT 5 Bapak Wawan Cepel Lebak RT genep saha RT genep saha sok
RT genep. Ngadik cewek aing mah. Saha Kang? Emang nama rudak. Bapak Eme Wahidin atuh nuhun tuh geuningan. Rempegnya alhamdulillah ieu deudelan ti sadayana ieu teh. Nu hajatan teh loba ieu teh. Nu hajatan teh loba ieu teh. Tadi Bapak RT usaha 7. Tuh RW 7 jeung Bapak RW genep. Bapak RT genep. Da RW genep mah ngabantuan. Tuh tinggal personi ti RW genep. Nya bantu sami personil. Pokona Cimasuk, Gandung, Cimasuk. Oke. Hidup Cimasuk. Hidup Gandung. Oke, terima kasih. Hiji kun mau dina seni, dina segala rupa ge nya kitu tah. Kan urang Ciberem hampura nya. Aya berbagi nanti Ciberem. Urang Ciberem tong gunung nya. Sakali ewang. Sesuai moto Bapak Kepala Desanya Kang nya. Ngadah Eta pemulihannya hiji teh. tah eta pentingna mah pamulihan hiji. Dina segala bidang pangbangunan itu jeung hal-hal anu positif sok dihijikeun Bapak Kumaha sagala diayakeun. Awe oke. Olahraga siap, turnamen. Tuh, balap karung. Mana ya Kangnya? Lomba gaple. Ya. Oh, dia teman di RT lomba gaple. Dah. Pawai obor. Ih. Gagak. Depan PHBI jeung PHBN ya Kang. Tah eta bener Pak Duis. PHBI, PHBN. Nah eta. Naon sih teh? Eta teh kawas SMP gitu. Oh SMP, SD gitu. SMP itu sekolah menengah pertama. Nah gitu. Cuma PHBI, PHBN. Itu singkatan. Ayo mau tinggal tadi jodoh. Peringatan Hari Besar Islam Kang PHBI. Eta tadi aduh. Namun PHBN mah Naon tah? peringatan Hari Besar Nasional. Beres. Eunang maca eta ge Kang. Maca sehari dah maca yang gitu. Kudu nama kudu geus melekat eta. Terus di Bapak Ibu BPD-nya Ibu Anissa. Aduh, hebat, anu cantik dah, cantik. Baik dewek sepot deh. Follower. Itu follower. Terus Bapak Kadus. Tingsa ada Bapak Kadus dah. Ya aduh. Syarua mang nama rudak. Alhamdulillahnya orang teh. Gegek oge inong sadayana jadi jodul. Ku diantawisnya Bapak Guru di Palitongo. Aya Aba Atok channel. Om Jenny. YouTuber. Om Jenny aya Om Jenny. Terus oge Om Dadih aya. Om Dadih oge aya. Terus obos ya para obos ya. Nya bos sayuran, bos dadan, saji. Hiji deui Kang. Amu Adil. Aya. Terus anti galau. Apa aja anti galau? Ya. Mang Ujang itu anti galau, sistik. Bos sistik. Magarantung kita Kang. Magarantung begini kita. Ih, marukan gede. Mang Ade Cabluk, Pak Ade Cabluk. Pak Ade Pasah. Ada bahasa aya. Alhamdulillah. Ajarau ya. Atur nuhun heueuh. Mohon Pak Asep Parta aya Kang hadir. Pak Asep aya, Pak Asep sa. Pak Asep Parta. Bajuran dewek teh ih. Sugan teh Kang. Bos Mantri aya. Bos Pepen aya. Aya. Bos Hui Abah Duta aya. Di cepungannya di bajaan ke dewek eta mah. Bos Nenden Collection aya Kang. Eta mah sing harariteng Wei satu nuhun euy. Caya. Aduh, ada aing euy. Cicing dalam cicing di dongnya dah. Cak itu. Om Eto aya Om Eto tuh. Syahadei Comring Buntin. Tuh. Aska Pis Bapak Dede. Tuh, terima kasih. Berkasih lalu. Bapak Haji Daud, oke. Pengasih Bapak Haji Nang pun Bapak Apih Tatang aya. Bapak Haji Diat kan gaduh ieu ya. Waduh, Panglayungan. Engke masih gan urang teh terusnya berkala
di dia Sok. minggu kan. UMKM dagangkeun di dieu sok nyieun event anu luar biasa tah bapakku Lu. alhamdulillah bapakku aduh alhamdulillah bapak aduh bagja kidemenan aduh berkah selalu bapakku Laksana. aduh atas aduh berkah selalu mugi panjang yuswa agung milik banyak berkah rezekinya melimpah mengalir deras barokah dah kesedayana tapi khusus bapakku dulu mah organisasinya kamu yayan lagi ayah aja yayan ayah aduh sarwaja dapat gitu seling karakas dengan dana itu produksi tadi gorengan seperti bentin alhamdulillah saya Wah, ketua pelaksana aduh perantok gituan ketua mah entong sakieu itu. lalu berkah selalu 50 alhamdulillah Nah, ini kacang tembok. ampun abah adang Abah Adang Pak RW. sing sehat Abah Adang Bapak Roheni oke bos nang layangan aya alah sayo apa Haji Dadang iya terima kasih berkah selalu Salah. berkah selalu batok channel nek bareng mah kali dipanggil poe ini toko acecen Abah Adip Bos Ulen di Lebak Bapak Haji Opik oge terima kasih Kang Ari Taplu Eyang mana ye Eyang gelaneuh kan. oh di Lebaknya Eyang jahitan nuhun aduh Bapak Ujang anak atuh nuhun Nah. dari dia aya tuh Bapak Ujang anak sini anu nuliskeun dia Terus tongong sama kan. Keke ngade belah heula jeung Bisi hareudang rek uyang ngapali laneuh kan. Ibu RT kenop. yang anak dia bisa rek nyawer jadi dibere heula ku urang Ibu RT kenop pulang Ibu RT. ieu ge anu ngadeudeuh teh simpatisan aya adalang Abratesena tuh sumbing Bapak Awas Sanusi kepala sekolah dewek ningang dihalus ada hitungan dewek pas Pak Awas ka dieu mawa mobil atuh dewek turun tina mobil dewek dalam gaya tina mobil beda mobil Pak Awas Gilu 2 lengkap. bae aing nyaho anda urang dieu aduh saya Pak RW. Bapak RW Bapak Budi aduh nuhun Pak Budi aduh berkah selalu dapat kudalangan ini dirawat teuing di dina tuh alah alhamdulillah ieu untuk disamat di dieu nya nenden collection ieu kalimat itu asa eta Pos Dadan kula. apos dadan pos sayur ya terima kasih Tinggal kaabdieun wacan. berkah selalu euy aduh Eyang wae. Tinggal kaabdieun. hebat dapur euy Bos karpet aya kan. siapa karpet Masih urun boh. karpet belel Aya keneh di uyang kan. saya mah kalau dibere lain minta di Nyerono saya. masalah deh kasipuhan bari kita tak kuda kodok ini aduh hadir banyak kalau dek Pak Onang Aya di Pak Haji Onang aya terima kasih lah sedayana ya gitu aya saya Pak Dede tuh di dina acan ditulis Mang Dodo. Dari sana uing, Dede ampurannya anu teh katulis hujan. Cing Anu teh hari hilap, Pak Dede aduh cing hari dong anu teh katuliskeun mah urang. aduh atuh nuhun ye. Terus dipanggilan ku abdi da ditulis di dia tuh da teu kitu nage penginten hoyong dipanggil ku Mang Cepot ye euy sok sararea nu lalajo ka dieu Ah, nah. keun bae sarebu oge hiburan we ayeuna duitna geus dipenta ide kudu naon sih Heeh, sok. balik Ulah kitu Kang.
Pekang. Para yuk. Alah ampun. Ning nong kuno medepang kuno mepangi sareng salira saha anjeun manis imutna saya rupina koyong kenaan saha anjeun aduh saya rupina salira kagungan saka gelis teh kapina pina aduh saka anjeun saka Lamur ajen ayam terang kabil mina nahasaka mugaduhna sanyeun Lagu naon Kang teh Kang? itu teh lagu inget kamandan Versi baru Kang. harita teh anjir apa atok channel ya terima kasih subscribe guys subscribe apa atok channel subscribe ya lain kayak baru ke YouTube gitu kayak boga HP itu boganya HP cininit YouTube-an apa cininit mah itu Kang Alok ke cininit wae Ya HP Allah buatan. anu kudu di subscribe teh hiji YouTube Wayang Cahya Modal soalnya litikannya 100.000 Aba Acok channel oke aya YouTube tina ieu gini aya hiji kurung inu ku Japati keluar di sadar nukta eta YouTube eta di sadana Oh, sok di subscribe YouTube di sadana antu mau kayak ngukan tuh ya sok di sadana kekerukan tuh panggil ukur kau itu kau mau ngobrol gitu dua hari teh ciri lagu wanjipa sosore namangsa poe nu halodo penyang ngalang-langan wetan kidul kota Bandung beras kakadungora leles oge kaliwatan jog anyong ka kota Garut Cikuray sentul Cikuray Pangragajian Cikuray material yang tawing euy Kurai banyak cerdas. Gendeng-gendeng Halah mah English ada begitu mau bener Gua emang tahu itu Kamantan ke gelang.
boga kabogoh jauh mentas laut eta leuweung gunung tapi apel tebing alah saya Pak RT ini. RT hiji Bapak Asep Padahal atur nuhun Bapak Asep Sunanar nuhun pisan Bapak RT barokah selalu Bapak RT tong dipenta deui isuknya boga kabogoh jauh pentas laut eta leuweung gunung tapi apel teu bingung cukup halau eta telepon manin di pulau kuring di pulau Jawa manena pulau Sumatera lamun malam mingguan mojok dia SMS-an punya dah tuh gitu Kang Nek. jelema jelema teu eling Jelema tidak gor. sana teu eling teu lagu di kadinya paling teu dunya beuki liar najan urang pajauh bisa ngobrol eta tengah poe dia SMS-an ayeuna teu zaman ayeuna mah WA SMS sih alah lagu tera bener ya kan tarompet sok atuh teretetkeun Makanya Kang. teretetkeun Ah. sok